nama gugur. Nama gugur. Cendera ningali. Kaget nak kiri-kiri lagi cendera. Ya. Ikang ningali. Bener nunungan gajah dunungan aing bieu. Memang. Naon maksudnya siapa mawa gajah? Eta teh gajah teh tua henteu. Henteu dosa. Henteu tua teu kolot. Bangsa si woi. Woi. Wala. Siapa kapan sanaga tak rogok dening pansanaka ya Bima Bim sapat muter sia Bandung ngalaga wontening tegak Kurusetra bantengna Pandawa ye ngabedegal larak lirik-lir dadali milarian mangsa anak katingal teh leres wae eta gajah teh keur nyokotan rupa-rupa pakakas anu parantos maruragan yakin dina dirina ieu Bima eta gajah anu ngaran Aswatama Aswatama orang ingkang bakal mutusaken siwaragani rahe gajah kesiapa aku Yudipati aku tak penting dening gada lu kita sarik ganda woi kawas nu hampang euy mangul gada kude kada teka angkat teh gada teh ada beurang takang teh oh aya gada lu kita sari teh eta teh eta wala dia balad nu kadupak nu kajejek ku juragan Bima komo nu kabantingkeun maka aya nu rek ngadek ti tukangeun jekuk di TJ wah nyaan luar biasa euy wah waspadana Kang alhamdulillah Pandawa maka urus boh didikan rohanina boh didikan jasmanina ilmuna lahirna ilmu batina teh geus kagero budakna jalujur tadi dia engke kahareup sing jadi eunteng sing jadi cermin teh oge kitu ulah loba teuing boga anak teh cukup 5 paling loba paling ieu mah ai kaleuwihan mun bisa mah 2 paling loba anak teh cenah eta dah hayang boga anak awewe da lalaki wungkul apa nek boga anak awewe engke oge nya teh minantu nah mereka bina-bina teh sami wae tuh Kang penting teh euy
bayangkeun ku si lain karasana ku dewek loba teuing jelema teh ayeuna tiada hari tanpa macet Akang di mana-mana liur mana-mana eta motor pika kawas si raru we usuk-usuk ge ari anjing-anjing rakang ning ngabreng teh leuweung lamun jalan geledeg mah da teu beuki laletik jalan teh gini beuki laletik geuning aya mah euy ari kendaraan namahan tadi dia penting nanya urang asup keluarga berencana teh ayo urang babarengan urang laksanakeun supaya engke kahareup sejahtera lahirna sejahtera batina urang teh amin Kang pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar ieu gajah cocokanana Prabu Pramea bari sakaligus tutungganganana anu keur dibebaskeun nyaeta nyokotan rupa-rupa Pakakas Pakakas perang anu tos teu kaange leres teu kanyoan ieu Bima loloncatan barang anjog ieu sirah gajah dibanting ditinggang ku Gadalo Kitasari atuh ieu gajah ngajungka masing-masing makaning kulaya Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Kaget telera. Aningali. Kaget telera. Aningali. Kaget dah kagir-gir lagat tenera ya ingkang haningali ya bangsat ingon-ingon aing si Aswatama masing pati tumakaning pelaya paingan ngagarekan wae eta gajah isu-isu ka kaula tulalena meulit kana cangkeng Aswatama amuing eta mangkeluk anu jangkung gede moal saha nu bakal bisa mangbaleskeun pati kana kanyerian gajah kula lintang ti kaula Prabu Pramea naon Gusti Aswatama pae bantuan pulau walah cilaka dulu cilaka kumari Akang sing baru rusut itu walah dia balad wil kararumpuh ke belah dinya wah siapa tuh juragan Bima ditingkar dulu kadakan
sia aing Bima ya bener nu neungel gajah dunungan aing bieu memang naon maksudna sia mamawa gajah Eta bukan dosa gajah. eta teh gajah teh tua henteu dosa henteu tua teu kolot bangsa si woi woi wala Abdi Eta kok kolongkongan kadinya. ada orang sia teh paling Untung teu kalapasan nyuri kok ge. bina teuing Naon ka galeret? ya kapir ka dieu euy Nganggap yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu Lain nganggap kapir kakak naon ka cirina nya. Naon ka cirina poge nganggap kapir. tara salat sia aja Medan. hah Medan teu make kerpus. nah katinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nyanyi jeung mah teh fanatik ieu Oh, apa nanti ke jelema Kang? what ya sap wah anjir boro dianggap enteng euy Berat ya bos. disangka euy woi ya tak ya Awas. woi Berat lawan teh ya. woi kat ya aduh woi nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy Aya nu ngar- baru kenalin aing we ya Burukan nu ngarampok meureun. woi ya resep ya woi ya Da make galeret deui. jara raya jelema teh Tang babaradogana. dikirain lain aku Dikirai. woi ya sap ya woi lamunnya ka aing pangnenyokeun saat teh ngadegungkeun aing deh keun urang podaran ku aing lah beres ah baru kana lain aang meureun Burukan. woi ya woi au Ole. woi ya woi woi ya yo Kakara penting ayeuna ele teh si goblok. Tolong. Kurang ajar basat badan sia gajah aing dipaehan ku sia. Bima. Bener.
ingkang bakal mutusaken siwara kanina kejaba kapan sanaga tak rogok dening pancana ya Bima Bim Sapat. muter sia oi sia Bang. Kunaon itu. Kunaon itu. naon ieu teh Kunaon sih kan ponok sebelah itu. kan abdi teh tara eleh gelut iya Kakaraun penting aja nama mah. tara abdi mah ai kitu nah ari ku Habib Aduh. Nari ku Nabi belek. Di kumaha teh kan tahun tadi neme rogok ti corona boy kan di rogok ti corona waduh tapi kang ngagoloh-gor gitu Mereka pria. bunga gajah itu bunga hutan gajah Kan boga gajah tadi. warna karep aja jewirna teh ada sia BHP bibir ai Apa bibir? BHP bibir wah mu abdi ge geus kana teuing ada sia kadieu sawios di dieu ya Aya nonyok kasieun. aing geus Aya kasieun. lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Jebot tonyok ku abdi ulah Ulah. tuh udah kan pakai congkoh musuh udah Jelema teh yang kabinasa we nih nama mah. lamun nanyakeun kade sesing inget pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas cing inget maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu Ulah dibinasa. ulah ditandasa Ade. padahal nya hayang menang mah bala tentara teh bawa bandera bodas geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh Ada lain deui licik eta mah. licik teh mah teu licik mah moal meunang zaman kiwari mah kumaha we carana Da si eta mah yang kitu wae. Aya peraturan naon ke Kang. gitu gelas pot di mana nanyakeun namun nahannya aswata bae tumuhun abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara ih mun ngomong atuh sia Geus kitu atuh. Nah, meuni. Wah panjang catur beureun. Naon atuh ari Akang? Naon aduh. Dewasa beureun dibawa mah mah. kena wae baladogan aing nya Teuing pas wae si eta mah babaledogan mah. Terus sina nah tah. teu beunang euy Oh sina ngagejeli ka handap. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. nanaonan teh aing mah nawi teh sanes dukun kita kabatur teh si eta mah Ade. aduh luar biasa